Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugi para wargi kumandir ramang mudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu channel kawitan semkuring umaja kana channel subscribe mangga diklik tombol subscribe na terus like terus komen terus aktifkan notifikasina. Kana perantau subscribe terus like terus komen hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Tekeng hila perawat kesadayana mangga dangukeun cerita teh dugikeun karengsena supados nyambung dina episode anu saterasna. Sebenarnya si Mandaka harita izin kaindung nanya tena Bidarmini. Si Mandaka harita lempang ngagedi gelantaran hayang buru-buru tepi ka imahna Mang Arman. Teka caturkan lila di jalanna geus tepi we ka imahna Mang Arman. Si Mandaka harita nempok ka imahna Mang Arman jeung biom tetela geuningan loba jalma. Bah Jagata jeung Mang Surya kebenaran masih kena aya di dinya. Di Mandaka harita henteu uluk salam heula lantaran bakal ngagareuwahkeun pikeun jalma anu naon, pikeun jalma anu ngobrol di jero. Kawantu diburuan oge aya jalma dina Bang Barung oge aya. Si Mandaka teh cicing we dina Bang Barung diuk jeung babaturanana. Aya babaturan anu keur diuk di dinya. Lantaran milu jeung indungna atau jeung bapana anu memang kebenaran aya di dinya. Ya sabadana ngobrol rada lila Bah Jagata jeung Mang Surya harita teh amitan. Pas manehanana teh Bah Jagata jeung Mang Surya kaluar, tetelah si Mandaka harita keur diuk. Eta geuninganan si Ojang, Bah Jagata geus aya di dieu. Kumaha maneh teh geus beres ngaritna? Entos beres, Bapak. Terus ibak sagala iteh. Sore si emak teh cenah kedah nepangan Bah Jagata. Leres teh itu Bapak. Leres pisan tai Bah Jagata. Geuningan anjeun Mandaka. Ayo atuh lah. Ayo nama orang ini teh ka imah bapak itu. Ka imah abah. Moal kumaha urang ngobrol we di ditu. Mohon mangga Bah. Biasa terus nama Bah Jagata harita jeung si Mandaka leumpang ngajongjug ka imah Bah Jagata. Sementara Mang Surya harita balik ka imahna. Teka caturkeun lila di jalanna Bah Jagata jeung si Mandaka tepi we ka imahna Bah Jagata. Kedatangan si Mandaka dibagjakeun pisan koma uning. Sor-sor cai sor-sor opieun harita. Nya sabadana aya di tepas mahpok Bah Jagata teh cumarita. Ngamimitian cumarita bari jeung nepikeun maksud jeung tujuan manehanana ka si Mandaka. Sok tak kadinya cai heula Mandaka. Cai-cai mah aya jeung opieun oge aya lan teu ari loba mah. Mohon atur nuhun Abah. Ditampi ku abdi. Ya sok kadinya. Regot-regot si Mandaka harita nginum. Talbak harita kana camuil harita menikeun ka camuilan. Bah Jagata oge sarua harita camuilan. Si Mandaka harita cacamuilan, Bah Jagata oge sarua harita cacamuilan. Nya sanggeus barang dahar mahpok harita Bah Jagata cumarita. Kieu ieu teh Mandaka. Kula teh tadi teh ngadatangan imah anjeun. Aya perlu pisan ka Andika. Nyatana Abah terek ngangkat murid ka anjeun. Kumaha daek jadi murid Abah? Si Mandaka harita langsung cumarita kalawan Daria. Mohon mangga Bah. Abdi teh seleresna mah memang hoyong kena ilmu silat gitu Bah. Ya kanggo ngajaga diri pribadi, oge ngajaga kulawarga, oge ngajaga jalma-jalma anu aya di lembur. Lantaran jalma-jalma teh kapan teh sakabehna bisa kena ilmu silat Bah. Janten upami teh mah abdi teh sakana ilmu silat kapanan pisan ulungan sakabeh warga di dieu. Wah, ade pisan eta niat teh. Nyamun kitu carana mah timimiti ayeuna pisan. Anjeun teh Mandaka dek diangkat murid ku kula. Titis tulis ti ajalina anjeun dina poe ayeuna jadi murid kula. Dina poe ayeuna pisan kudu latihan ilmu silat tina jurus dasar. Kumaha daek? Mohon mangga Bah. Abdi mah
parantos siap kita tadi oke. Parantos yakin, parantos siap. Bada diajarkan ilmu silat. Adik pisan buat kecucaran nama. Ayo, ayo nama orang kaburuan di belah tukangnya. Sangkan tarapti di belah tukang mak kuabah geus disediakeun lahan jeung tempat bikin latihan ilmu silat. Mun mang abah. Ya sabada gitu mah Bajagata jeung si Mandaka harita keluar ti buruan saterusna mah nuju atawa ngejug-jug ka buruan anu di belah tukang. Didinya memang tempatna lega jeung di moal pati kaciri ku jalma sejieun lantaran aya di tukangan imahna Bajagata. Dimimiti harita si Mandaka diangkat murid ku Bajagata. Si Mandaka ngerasa bunga lantaran dina poe harita pisan bakal diburukan, bakal dipapatahan ilmu silat, ilmu dasar silat. Pikeun naon? Pikeun si Mandaka teh bisa tutulung kanu butuh tetelang kanu susah. Sok ayeuna mah turutan gerakan Abah Mandaka. Mun mang abah. Bajagata harita meragakeun kuda-kuda. Sukuna dibuka saeutik, saterusna mah rada ngareunteut saeutik. Ping-pingna katingali rada datar. Saterusna dua leungeunna harita aya di hareupeun dadana dikepeulkeun. Si Mandaka harita nurutan kena gerakan guruna. Bajagata nangtung terus dibebenah sukuna teh. Tah ieu suku teh kudu kuat Mandaka. Wayahna we. Saminggu atau 2 minggu mamane teh kudu latihan dadasar heula sangkan dadasar anjeun teu kuat. Mun dadasarna kuat, kaluhurna oge bakal kuat. Si Mandaka harita menderkeun kuda-kudana digeser-geser ku Bajagata. Si Mandaka urut harita. Nya dina poe harita mah ngan saukur gerakan dadasar hungkul we. Dua ping-pingna si Mandaka harita ditindihan ku beung berat sangkan naon sangkeun leuwih kuat. Ditepakan palebah bitisna si Mandaka harita paham mun teh mah bitisna ditajong we ke musuh terus ngareol maka dirina pasti bakal ngagubrag. Takuhana kitu kuda-kuda teh kudu naon, kudu panceg, kudu rapat, kudu ngahiji jeung taneuh. Hal ieu si Mandaka ge geus ngartieun. Wayahna we, Jagata, wayahna we Mandaka. Poe ayeuna mah ngan saukur kuda-kuda we hungkulnya. Engke ku Abah mun teu geus aya sababaraha jam dek dicobaan. Dek disepak ku Abah. Lamun misalkeun kuat nahan suku Abah berarti lulus ilmu dasar anjeun teh Mandaka. Mohon mang abah. Bajagata harita ngaleos ka dapur, diuk we harita dina lawang panto. Sedangkan si Mandaka mah nangtung we harita. Sok sanajan alam harita geus panas, panon poe oge geus luhur deui. Tapi si Mandaka dina waktu harita mah suhut pisan. Teu ngabantah kana parentah guruna, mun cicing teh cicing we, mun kudu ka imah kudu ka imah. Dina waktu harita si Mandaka oge ngarti. Memang indung bapana nyetan Mang Surya jeung Bidarmini sok mineng mamatahan. Mun kakolot mah kudu nurut. Nyatana ka Mang Surya jeung ka Bidarmini oge ka guru ngaji atawa guru anu sejenna kudu tumut-turut. Mun teu mah henteu nurut, maka si Mandaka teh termasuk jalma anu henteu soleh atawa disebutna teh bangkawarah teh. Aya meureun kana sajamna si Mandaka pancun nangtung berjeng papanasan. Bajagata harita nyampeurkeun, Tah ayeuna ku Abah dek disepak ya. Mun teu mah kuat, ya berarti lulus. Mun teu mah masih keneh ngabangkieung terus we wayahna kudu nangtung Mandakanya. Mohon mang abah. Bajagata harita nyepak bitisna si Mandaka. Si Mandaka dina waktu harita ngaberatkeun badana. Mikir dina uteukna sangkan rapet jeung bumi, sangkan ngahiji jeung bumi. Hiup cubet. Bajagata harita najong bitisna si Mandaka. Das tetela geuninganan henteu rongret. Hiup cubet deui ditajong. Henteu rongret alus we pancuh nangtung pageuh kana bumi. Bajagata kageteun oge lantaran si Mandaka nu kakara latihan ilmu silat dasar bet bisa kuat kitu.
Hade pisan mandaga. Suku maneh geuningan buat kuat kieu ye. Ku abah dek dipindot deui ye. Hiap. Hiuk cobet, hiuk cobet, hiuk cobet, 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 cobet. Genep kali harita ditajongan bitis kencaka tuhuna si Mandaka. Tapi si Mandaka tagen harita teu rongret-rongret. Teu ngageser sasenti-senti acan. Luar biasa Bah Jagata ku godeg dina waktu harita. Bah Jagata cumarita dina jero hatena. Edan. Ya budak memang lain budak sambarangan. Kabuktian kakarao ge latihan ilmu silat dadasar bet kuat kieu sukuna. Bener-bener hebat ya budak. Bah Jagata harita mindo di sukuna hiuk cebet 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 terus we dipek harita di tukang teh hareup digigir terus dihantem malahan mah palebah ping-pingin oge dicecek tapi si Mandaka kuat naker badanna teh rapet kana bumi. Mauning anu teh tadi nyaksian sarua harita kageteun nampo kakuatan kuda-kuda si Mandaka anu memang luar biasa. Dina jero hate si Mandaka memang munajat kana Gusti anu Maha Suci Allah Azza wa Jalla sangkan naon sangkan sukuna terapat kana taneuh kabuktian harita kahayangna teh diijabah. Geus Mandaka, kuda-kuda anjeun memang hebat. Ngan saukur sababaraha jam anjeun bisa ngawasaya kuda-kuda luar biasa, geus. Ayeuna mah nangtung we seperti biasa. Abah dek nurunkeun hiji jurus pikeun anjeun. Si Mandaka harita nangtung ayeuna mah kalawan ajeg. Tapi teteh lagi ninganan Bah Jagata teh istilah nama naon anu nipu meureun lah kasih Mandaka. Bah Jagata nipu kasih Mandaka. Hartina teh naon? Hartina teh kieu. Si Mandaka dina waktu harita teh nangtung, maka kuda-kuda teh pan henteu make kuda-kuda dalam artian manehna teh dina kayana nu teu siap. Hiuk harita Bah Jagata nyerang teh kana bitisna we da tita tadi ge ngahantem teh kana bitisna si Mandaka. Dina waktu harita si Mandaka ke kaget teh lagi dengan guruna teh Bah Jagata dek nyerang ka dirina. Dina kayaan suguna Bah Jagata harita ngablusur kana bitisna si Mandaka. Si Mandaka harita ngabendung hiuk. Sukuna teh harita diangkatkeun heula saterusna mah diadukeun jeung sukuna Bah Jagata. Bantrokan dua suku harita padu ngageduk hiuk geduk das. Cari jeug teh harita Bah Jagata harita mundur walengka. Kajadian eta kasaksian ku Mauning. Bah Jagata modali kaget. Si Mandaka oge sarua kageteun. Alah, apa? Punten, Bah. Punten ya. Ente dihaja. Punten apa? Punten ya. Bah Jagata harita kerung di bae. Keanehan anu kadua geus kaalaman ku dirina. Si Mandaka sok sanajan henteu dina kayaan ngagunakeun kuda-kudana tetela masih bisa ngapendung kana panrajang dirina. Edan. Ya budak geus hebat di bae. Dua keanehan anu geus kaalaman ku aing dina poe ayeuna. Kuda-kuda nerapat kana bumi. Ayeuna bisa nyingkaan kana panrajang aing. Malahan mah bisa dibantrokeun teh aing anu ngacari jeug. Edan ya budak. Bener-bener ya budak, aing budak sambarangan. Bah Jagata geus ngegerentas dewa dina hatena. Muji kana kahebatan si Mandaka. Naon Mandaka. Anjeun memang luar biasa Mandaka. Memang kudu kitu. Sok senajan kuda-kuda teu dipasang tapi suku anjeun kudu kuat. Kudu kuat di mana-mana diserang ku musuh, dibongohan ti hareup ti tukang jeung ti luhur kudu mampu nandinganana. Nuhun Abah. Lah punten ya, Bah. Punten. Teu naon. Memang Andika teh luar biasa hebat Mandaka. Sok ayeuna mah Abah dek ngawariskeun jurus ya. Jurus ya masih kene dina jurus dadasar kene nya. Engke jurus-jurus anu pinuju mah dek diajarkeun saminggu ti ayeuna. Lantaran anu ngaranna latihan ilmu silat mah teu bisa gagancangan. Bah Jagata harita meragakeun jurus dasar anu kahiji. Si Mandaka diturutan ku sakali gerakan oge tetela si Mandaka bisaeun ngan memang henteu langsung sampurna ku Bah Jagata dibenerkeun gerakanana.
Tapi ku kitu teh mah Bah Jagata geus kaget teh bae. Tetela si Mandaka bisa pisan kana nurutan gerakan dirina. Jurus kahiji dina waktu anu setengah jam oge geus kakuasai. Jurus anu kadua oge dina setengah jam geus bisa kakuasai. Dina poe harita 2 jurus geus kakuasai ku si Mandaka. Si Mandaka harita meragakeun jurusna. Jurus kahiji hiuk 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 hiuk. 2 lengan jeung 2 sukuna harita ditajong-tajong ka hareup. Saterusna pindah kana jurus anu kadua, terus we dipindah-pindah. Sapanjang Bah Jagata henteu ngahalangan mah terus we latihan ilmu silat dina jurus kahiji jeung kadua nepikeun ka tengah poena. Kakara Bah Jagata harita ngeureunkeun, "Geus aya mah mendaga. Geus heula istirahat euy. Sogah ka jero imah. Ka dieu dapur urang dahar heula." Si Mandaka henteu leleda langsung we muru ka dapur brak we harita dahar jeung Bah Jagata katut mauning. Di Mandaka daharna henteu loba-loba teuing biasa bae. Ancin teu meujeunna we sakitu mah. Sok atuh teruskeun di daharna Mandaka manya dahar dengan saeutik. Atos cekap Abah. Saur pun Bapak teh keng seur-seur tuang sok bisi. Teu asa teh saur pun Bapak teh. Margi jalmi anu seur teh tuang masuk tunuh, pami tos tunuh teh sare. Tos sare hese hudang kitu cenah teh Abah. Memang gitu cenah eta ge cekolot. Tapi teu naon atuh sok we sakali ayeuna mah cing wareg daharna. Moal Abah, hatur nuhun sanes teh nampi ka Abah ye. Tapi mang sakieu abdi mah jatah. Tuang teh teh sari tambih-tambih sakieu punten we mah Abah. Ambu. Bah Jagata teu bisa ngalangan kana kahayangna si Mandaka. Mun teh mah hayang kitu teh kitu. Mun embung teh embung dina waktu harita memang kahayangna si Mandaka teh henteu nambah deui dahar. Sabada beres dahar, si Mandaka harita langsung muru ka pancuran terus wudu. Terus balik deui harita ka imahna Bah Jagata. Abah, ambu, abdi teh bade ngalaksanakeun salat zuhur ieu teh. Bade di mana Abah? Bade di dieu wae di bumi teh tapi bade di Tajug. Bah Jagata harita ngajenghok deui. Tetela geuningan si Mandaka teh sok sanajan umurna karawalasan tahun tapi kena ibadahna memang luar biasa. Geus we di dieu we ayeuna mah tuh. Mandaka keun aya daguan heula atuh Abah. Urang salat berjamaah keun bae di dieu we mah. Mohon mangga atuh Abah. Bah Jagata nyelang heula ka pancuran sapadana beres di pancuran wudu harita ngalaksanakeun salat di jero imahna we imahna Bah Jagata. Sabada beres salat zuhur, Bah Jagata jeung si Mandaka harita henteu latihan ilmu silat tapi harita mengobrol we di tepas. Bah Jagata nyaritakeun pengalaman manehanana dina waktu ngorana. Ku si Mandaka di Bandungan menikeun ka Daria Nakranan. Nya sabadana sajam Bah Jagata harita ngabuih cumarita ngajelaskeun dirina baheula. Si Mandaka harita teh pamitan ka Bah Jagata. Hatur nuhun pisan Abah. Kana dongengna oge kana jurus anu parantos ku Abah diturunkeun ngabdi. Nya pangeten abdi teh bade permios we ayeuna mah bade upami kitu ge dibidian ku Abah. Upami teh mah kedah latihan ilmu silat teh. Hayu abdi mah teu nanaon Abah. Ya poe ayeuna mah cukup we jang ayeuna mah. Ampura ya Abah kasar ka hidup tadi ge geus sabaraha kali najongan. Teu nanaon Abah. Kapan eta mah nguji Abah teh ka abdi. Sok ayeuna mah mulang hampura jengnya. Isukan hidup ka dieu we. Mun tial mah isukan teh di ngarit heula sok we ngarit heula tah geus ngarit ka dieu deui jengnya. Mohon mangga Abah. Permios. Assalamualaikum. Si Mandaka harita ninggalkeun imahna Bah Jagata. Si Mandaka harita ngarasa bungah jeung lugina hate lantaran dina poe harita manehanana geus meunang jurus anu luar biasa. Jurus dadasar ti Bah Jagata. 2 jurus dadasar oge pikeun si Mandaka mah geus cukup. Dalam artian manehanana teh ngarasa bunga. Mun teh mah dina poe isukanana dibere di jurus, alhamdulillah syukuran pikeun si Mandaka. Teka caturkeun lila di jalanna si Mandaka geus tepi we ka imahna. Mang Surya jeung Bidar Mini harita nungguan we di jero imahna. Hingta hidup teh geus balik kasep.
Kumaha latihan ilmu silata? Beres. Alhamdulillah Bapak. Latihan ilmu silatnya bete terus rengse. Ya alhamdulillah lancar. Syukur atuh ari lancar mah. Kade eta ilmu silat teh kudu digunakeun kana jalan anu hade. Ulah ade pake sombong adigung-adigunanya. Walah tuh Bapak. Mari dijalankeun kena jalan anu leres. Sakumaha pepatah Bapak sedang si Abah. Gitu dah Bapak. Memang kudu kitu kasih. Gunakan ilmu panemu teh dina jalan anu hade. Kade digunakan kana jalan anu salah. Mang Surya jeung Bidar Mini harita galecok ngobrol we jeung si Mandaka. Tumanya ngeunaan latihan ilmu silat tadi dina mimitian teh. Dina ngejalankeun latihan silat dasar teh. Si Mandaka dijelaskeun kitu kieu. Puguh we Mang Surya jeung Bidar Mini teh kacidak bungangan pisan. Nyarilekna mangsa alam teu karasa, urang kocapkeun dina waktu pas sore harita. Si Mandaka dina waktu pas sore memang tara ka mana-mana, ngarit mapan dina waktu isuk. Jukut oge masih aya, harita jukutna, jukut menang ngarit tadi teh dibikeun sacarangka. Ka dekeun domba atanapi kenapa lagi dahareun domba. Dombana memang ari disebut loba mah henteu ngan cukup harita teh dina pada amun teh mah teu boga duit bisa dijual. Dombana lumayan marontok sok sanajan teu loba oge. Mang Surya jeung Bidar Mini ngarasa reueus anakna tetela rapekan pisan. Hayang ngingu ingon-ingon. Ngingu domba, ngingu hayam, ngingu itu, ngingu ieu, kacida bungaheun pisan pikeun dua kolotna nyeutna Mang Surya jeung Bidar Mini. Euleuh. Waktosna parantos seap kom dangu insyaallah dinten anjeun urang teraskeun dina bagian anu ka-7. Urang kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.